tuh wargi kieunya tuh kanggo pemula mah anu ngawitan ngadamel gitu nu bade hoyong tiasa ngajait sadayana ge anu senior ge sami ngawitan mah pemula nama diajar nama kieu wargi lempengan wae heula ka dieu tuh nah supados gasna urang teh ka ieu ka atur gitu tiasa tuh wargi tuh we heula tara lempengan heula kieu warginya ka dieu 2 langkah tepat kana 3 langkah lempengan di ka dieu tah terasa lempengan laki warginya tak gitu terasa lempengan heula pami pada diajar ngajahitnya kan hoyong biasa kudu skill ngajahit kieu lagi lempengan heula tuh kepada kieu warginya jadi ieu teh supados urang teh lentur panangan teh sareng sampean teh lentur kana gas kana ieu kana mesin maksudna supados lentur panangan sareng sampean teh kana gas sajanten nu diajar mah sadayana kieu pemula mah nya ngawitanna teh lempengan we heula kieu tuh supados urang teh panangan teh lentur gitu untuk langsung ngagas gitu wargi jadi diatur atas lempengan kieu tos lancar urang teh urang teh ngademal nu beuleud kieu wargi tuh gambar heula we nu beuleud namanya ku pensil atau nepi ku naon kanggo ngalenturkeun panangan gitu kanggo tadi ngalenturkeun gas dihandap sampean supaya lentur wargi tuh sekarana rada dikerepan sekediknya supados kaatur jadi pami dicarangan kayak labas bakal tekor wargi ieu carana begitu mapai gamarnya nu ieu anu buleutnya wargi tak kieu we terasa tuh apa ieu wargi kieu carana teh lagi ngajaran sadayana ge kieu pemula mah nya tuh terasa kanu buleut urang teh diajar teh sekedik-sekedik kita ge pami panangan tos lentur sampean tos lentur mah gampang warginya ngarahkeun teh kitu mesin rada dikerepan sekediknya ting carang teuing kami nuju diajar gitu supados tah kieu jalan wargi itu ralagunan tah tuh sadayana ge kieu wargi nu diajar ngajit mah anu tos senior ge sami sadayana ge ngawitanna kieu tuh diajar bubuleudan heula wargi tuh ngajitna tuh sadayana ge tuh kieu tuh mapai kapur mapai buleud supados lentur supados gampang tah ka wargi-wargi pemuda-pemudi anu hoyong diajar ngajait kieu carananya awitan mah tuh yanten ngalanturkeun urang teh mengenali mesin lah itu supados gampang kakayuna